Ujang syukur ayeuna mah yap tuturkeun aki urang ka tukang, sabab cek aki oge Ujang dina waktu ayeuna samemeh ku aki dijajal deui kamampuan dina peuting ayeuna, sabab peuting ieu teh peuting akhir Ujang aya di ieu gunung. Ku aki Ujang terek dimandian heula yap tuturkeun aki Ujang. Cek aki Ranggalawe bari nangtung terus ngoloyong nuju ka tukangeun eta pondok. Parman oge teu cicingeun, manehna terus nuturkeun aki Ranggalawe. Sanggeus maranehna nepi ka tujuanana, harita aki Ranggalawe teh terus ngabanjurkeun eta cai dihijikeun kana cai anu geus siap dina gentong. Tah ayeuna Ujang sok diuk dina batu Ujang, ku aki bakal dimandian heula. Mudah-mudahan syariatna ieu